naon janten dicarioskeun kieu sabab sim kuring ge kelebet anu gaduh gagasan pemikiran. Aya Bapak Dewan hari jadi Provinsi Jawa Barat teh 30 Agustusnya 30 Agustus kan eta mah hari administrasi dikeluarkeunana SK pembentukan Provinsi Jawa Barat. Hari-hari jadi urang Sunda anu jadi sekeselerna pamidi dia masuk kapura iraha hari dinobatkeunana poe dinobatkeunana Sri Baduga jadi raja di Pakuan Pajajaran kare kadinya. Kunaon nyarita kitu Kang Dedi? Kuring teh hayang ngawangun identitas diri meh urang Sunda reueus kakaruhuna. Urang Sunda reueus kakaruhuna sabab sim kuring gaduh panalongtikan teu aya bangsa anu maju anu teu reueus kakaruhun. Tiongkok, Cina dugi ka maju dinten ieu reueus kakaruhun Cinana. Tapi ka ayeuna urang Cina mah urang Tiongkok mah lebaran ge dibawa ka dieu. Gong Cipacai, Imlek. Tahun baruna dibawa ka dieu. Urang Cina bajuna dibawa, dahareunana dibawa, tapi ka tahun baru ge mawa dodol sorangan, dodol Cina. Hebat identitas. Urang Jepang nyandak Shinto. Jadi ajaran karuhuna dianggo dugi ka ayeuna. Urang Korea nganggo, urang anu sagala dicoplokeun ieu tinu diri rarangken diri malah teu diaku malah era ngakuna geuningan gunung rurut sagara bedah teu bogana naon ngadluk fiskal krisis fiskal we krisis fiskal